Aduh, dek lieur kieu euy zaman kieu jadi dukun teh. Teu laku-laku deh kah. Saku rungsing gitu deh kah deh kah. Padang lu dukun teh jadi haji menjadi balangsak hirup dewek euy. Maknya aing ngadang buah Medina nih teh. Udah aing nuan pasiennya sugan we diwirid ku gitar we. Aduh, hirup teh kieu-kieu teh Gusti ngagung sagala apes. Ah, arek ulin kalinya sugan ka hareup, sugan aya mangih-mangih naon we di hareup mah. Cerah ya lumayan. Mukanya orang kajeroyu. Orang minta Cipanas kopinya. Ayo, mau kopi nak? Henteu sugan bukaan di jero di kana heueuh. Assalamualaikum. Oh, punten ngamen, minta sumbangannya. Assalamualaikum. Buka ban. Itu. Euy, Itu aya TV atau pau kayu? ning aya jero mana? Termos. Lumayan nam dikarosokeun. Ya udah tuh, jero itu. Ya. Aya udud. Apa euy aya udud aya naon? Hor, kena aya nu bogana. Wah, dukun apa? Bahasa Tayam. Hah, mana itu? Di dia lain rong. Atuh orang kajero bro ah. Tanawan rongnya euy. Kitu modelan kitu. Yore patut. Eta dukun apa naon? Tuh, ini kah? Dukun beranak suka. Orang tanyaan we. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Mbak. Wah, Aduh. Or jamannya. Oh, Jang. Anu Jang itu peryogiling ka Abah. tadi teh janela teh muka, asugan teh jelmaan. Tadi ningali jendela muka mah pan Abah teh reudang teh di urang mah AC. Tadi nomor maling TV jeung udud geuning aya termos naon rek kadon ngopi. Aing teh aya Abah geuning. Kita sabar mah tumaros. Ah, gitu bahnya cek kawan abi teh. Tapi ieu naon teh careut apa naon ieu teh? Abah teh dukun apa tukang maling gitu. Cenah bebengetan ciga hayang ngagebug da deh kah? Abang kade banget aing kieu ya saya teh. Bisa aing nyaho Jang. Nu kieu teh babenduk Jang. Bisa aing nyaho mah teh. Oh, gitunya. Ah, tuh sakantanan we. Nyenta mah urang teh nya. Panantina bebentukan abah ciga Dukun, dukun jiga ieu dukun cabul, Bah. itu Sabenerna mah. Asa yakin teh ieu dukunna. Insyaallah yakin cenah tidak punukna hideung gitu mah da. Tapi dina goreng-goreng nama jika bangsa hayam lain dukun. Goreng meli. Bah, hampura Bah. Kumaha banyak. Bukan teh mah kadingan sekolah gitu. Ada dua biasa. Naon saria teh ngaina punuk aing hideung. Kieu ge dek teh dukun, geus hajian dek teh haji Zeus bisa nyaho mangaran dek teh. Jangan mentang-mentang sudah haji bah, bebengetan beruk gitu masa teu yakin deh kah? Haji naon teh? Dek ke Bah, asa teh yakin dek ka euy. Haji naon kieu? Di mana-mana ge lamun geus jadi haji mah caina ge loba ieu mah kudu hiji nyuguhan dek atawa lain eta euy. Dek teh yakin jadi haji, di ditu basa di Mekah bisa balik teu? Sia masuk ayeuna ka aing cai saeutik tengke kurang ngontek ke anak buah ya. Teh Bah. Kumaha bae rada nyepelekeun euy. Ini kan kieu-kieu ge bogan jin apa tuyulnya. Si goblok kain ngangap tujuh kio gaji naing deh. Mau duit itu tadi. Deh bisa leungit. Soalnya Jadi mau geuning si Abah kieu-kieu ge bogan tuyul. Aduh, kumaha nya? Atau kembali anak jin anak ku aing jadi urus tadi paraban. Kembali mau duitnya penting ke banyak. Lain kieu lah intina mah kana intina ieu teh asa ruas gitu. Maraneh ka dieu teh rek peryogi naon? Nah kieu bahasa bener nama urang teh tadi teh niati mah teh erek liar. Ngan ku sabab papanggih si sabuy babaturan sakalian da janelana muka asup we ka tah ieu cenah bejana imahna dukun cabul teh. Tas si goblok ngap ka aing dukun cabul. Urang teh ka dieu teh Bah aya tanyakeuneun diputuskeun wae awewe Bah kumaha carana hayang
bisa balik di eta awe salong ke mah awe trek tilu sakalikeun mah hiji-hiji kagok lah pusing bah di kieu mah euy hirup teh. Oh, soal awenya gampil ka abah mah gampil sok. Asal aya artosna ka abah mah. Sugan, lihat nanti jore itu. Jadi kieu banyak orang teh kan si saum gitunya. Abi teh sok ngarasanya lingit beuteung bah jam 5 sore teh. Nah, kumaha hukumna namun samemeh maghrib urang teh batal puasana bah. Ah, emang ngerakeun gede-gede teh godinnya. Ah, jangke lah intina mah. Maneh mah teh boga penyakit sabarna mah. Anu ngajampe-jampe ka maneh teh. Oh, gitunya. Jampe-jampe naon apa tah? Yang terang abi atuh. Eta anu ngorekeun bisa ya mung jampena teh supaya maneh buka. Teh bismika Allahumma ya bismika amut eta teh. Ah naon teh bah eta mah lain jampe buka jampe rek sare naon asa beuki teh yakin aing dukun teh dukun apa tuh daroh hayam. Si goblok ngahina kene. Sakitu aing geus mawa anak buah oge. Tuh nya ada kah satu yakin nih kah teh. Emang nu bener ieu teh cing balik atuh jadi dukun teh. Sis boga sertifikat can. Ayo bantuan tuh, Bah. Sok lah. Kepak ditanya tuh kan. Mau balik dukun kumaha teh meski mah orang balik we mah ayeuna aya kacamatana aya buah berenuk aya cai urang bawa yeuh urang paok. Orang sarua orang geus teu yakin deh kah modelan kieu batuna deh kah. Mah haji jius berenang. Orang bawa balik ke ina tah. Jor lah balik mah ngalirkeun deh kah. Jang. Ke tomponya. Pok bita. Orang bawa lah. Urang bawa urang balik. Hidup patut dengan Dukun butut naon dukun cabul. tutupan lah. Ayo tah orang bawa itu. Wah, udah mau ampun. Nya Dengan bungar kan dukun-dukun hidup patut deh kah. eta kota. Wah, nang aing ibu yang mau Ah keun bae berat eta mah. Ya urang bawa ya. Ya balik ya. balik dengan Bah, mana bayaran urang? Di kamari meleset wae ya pelanggan deh. Yeuh, kalemnya jang. Kewe maneh mau ti peuting nya. Ka imahna keun bae lah. Termos aing ka mana? Anjir. Buah malaika aing ngaleutik. Ah, teu baik jelema teh euy deh kah. Anjir, teu cerek termos di badog di deh ka euy. Teu menang hasil gadean oge. Sila ka aing mah di kantor bau di mana urang ka. Lol.